Ah, berat ke anjir. Kesanya yang ngejual. Butuh duit orang teh. Sanya bari ngungkil. Tak saurana. Lamun cair mah kitu orang teh bisa nguseup. Erek nguseup kitu ke Jati Gede. Jeung saha we. Sugana nu meuli atuh. Saha we berat-berat mamanggul ge. Aing. Mau bako deui. Mawa naon maneh kumrun eta? Kang. Hayang nyaho wae si Akang mah. Bae we atuh yang nyaho ge maneh teh. Mamawa naon ieu teh? Ieu mau kai Kang. Jang jualeun. Kai. Erek dijual ka saha maneh teh? Kasaha we kitu nu butuh gitu. Bisi butuh jang pagar. Palang dada Kang. Kai naon? Iya we atuh tingali. Cek. Ieu mah tuh lain kai maneh teh. Kai Kang, ieu teh kai alus ih. Urang teh mamawa teh tadi berat. Mamanggul kuat kacangkeu kieu anjir teh Teh ngopi deui. Can ngopi urang teh. Nah, tuh lain ngopi heula. Ya sateuing Kang. Urang rusuh ieu butuh duit ya. Butuh duit jang naon maneh teh? Erek ke Jati Gede isukan Jumaah. Nguseup euy. Nguseup wae euy. Moal payu atuh kulit kai kieu mah saha nu meulina maneh teh? Sugan we tukang Mang Aye. Ku Mang Aye dibeli gitu. Bae urang mah 200.000 ge atoh we. Nu kieu 200.000, 10.000 ge mah dibeli atuh ku Mang Aye mah. Saurana bisi jang pagar gitu Mang Aye kan sok butuh kai heuh. Kan naon teh? Tukang ngaborong heuh. Da urang dek nawarkeun ieu kai. Sakalian dek minta bako. Da moal dibeli atuh. Jang pagar mah tuh holo awi maneh teh. Da kitu naon teh? Tina nu karitu we ari kulit kai mah atuh naon maneh teh? Moal dibeli ku Mang Aye ge. Sanu nyaho Kang.